Bismillahirrahmanirrahim. Tukilanti Syekh Sa'alabi nyariosna dinare kumpulan digiring kenana kabeh jalma beda-beda na lempangna lantaran ngitung-ngitung kumaamalna saware digiring nate sukan-sukan lantaran caricing dina tutumpakan saware anula lempang biasana nyaeta nu alus amal di dunyana saware aya nu lempang ku beungeutna nyaeta dosana anu pangbangetna eta nu sok milaraan tatanggana jeung nu tarangana faqohkeun bandana wawalesna pegat leungeun jeung sukuna nyata gulang-guling lempang ku beungeutna jeung saware rupa nate rupa celeng eta pasti wawalas amal nu goreng eta nu sok ngadaharan barang haram malah muksu oge teu beunang dicaram sawareh torek lolong teu ningalian wawales ujub boga amal asaeun saware aya nu ngegelan letahna jeung bari jilana nah tina cangkemna wawales nu sok papatah kana hade ngan jeung papatahna sok sulaya bae saware bau biuk tibatan bangke wawales nu hayang ngeunah-ngeunah bae na ucapan patempatan kadaharan sakayang teu ngitung-ngitung aturan sawareh cara monyet dina rupana eta jalma tukang fitnah baheulana saware aya nu nyesered parjina wawales tukang jinah keur di dunyana tidinya poncorong panon poetea jauh kirang safal nojo sararea ngan Syaikhul Ghamrawi nyarioskeun sadaya amal jalma teh dituliskeun ba'da maut buku amal dilingkup
dicukupkeun nagedeng handapeun arasy dikumpulkeun ari malaikat anu dua tea nutos nuliskeun amal urang sadaya diadakeun di kuburan duanana maca tasbih tahlil takbir duanana macana teh dugi ka poe kiamah ngan keur mayit teh ganjaranana mah macana teh dugi ka poe kiamah ngan keur mayit teh ganjaranana mah ngan Syekh Abdul Ghamrawi nyariosna sakieu di dieu mah taya tuluyna.